Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulmihi wa nawal qurbana bi ulmihi amin ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Furudul wudu'i ari pirang-pirang fardu na wudu eta sitatun aya genep. Al awalu ari anu kahijina eta an niyatu niat. Asani ari kaduana eta ghuslul wajhi ngumbah beungeut. Walau alam bimurodi. Dina ieu pasal bade nerangkeun tentang wudu. Ya. Disebut wudu nyaeta pagawean nyucikeun karena dibutuhkeun jang ibadah. Wudu ngaranna. Upami wauna di patah dijabarkeun wadu eta mah cai nu dipake wudu. Asal kata wudu tina diaun nya cacaan. Jadi lamun ayeuna urang wudu hikmahna wajah urang bakal bersinar, bakal caang kitu maksudnya. Dia otak baheula aya jenderal Pakistan, Iran, daerah Timur Tengah nu ka Indonesia kusbul ka Diaul Haq kana teh nanti aya jenderal. Urang dia di bener dia eta yang Diaul Haq. Tah disebut kusabab salat teh munajat ka Gusti Allah taala atuh diperlukeun sesuci karena arah salat disebut wudu. Dina wudu teh aya 4 anggota badan. Anu 3 dikumbah, nu hiji diusap. Nya. Kunaon sirah eta khusus sirah diusap? Sabab biasana sirah mah tertutupi. Sirah mah tertutup, mata kami bakal pembahasan bahwa sirah anu ditutup jeung teu ditutup beda derajatna. Komo di masalah hukum, di masalah pernikahan, wali, saksi, syarat saling wali saksi, etek sirahna kudu sering ditutupan. Minimal make kopean, make peci gitu. Ya, lamun tara make kopean, tara make peci, etek pasek disebutna. Diususkeun dina wudu teh sirah mah diusap, anu sanes mah dikumbah. Dina furudul wudu'i ari pirang-pirang farduna wudu eta sitatun aya genep. Rek wudu nama wudu wajib, rek wudu sunat sarua farduna aya genep. Fardu jeung rukun eta kene sabenerna mah. Nah kunaon arina wudu mah disebutna fardu wudu, aya salat mah rukun salat. Nah perbedaanna kieu. Sabab dina salat mah antara juj ka aju teh nyambung. Ti niat takbiratul ihram, tuluy Fatihah, tuluy ruku, tuluy sujud, tuluy ruku tidak heula, sujud, calik terus mapai, nyambung. Mata disebut lagi arkan rukun sebutnya. Ari wudu mah pipisan wajah jeung tangan ngahijin teu? Teu. Tangan jeung sirah ini sampean pipisahan, bahkan ngumbahna ge meunang teu tutuluyan dina wudu mah. Nya. Lamun ayeuna arek salat Jumat kawetan ya si ajar. Da cai teh seutik di bahanna teh. Wudu nya wajahna unggul, makat bari indit. Nah, kayak di lampu warung oga supaya geum geuning dinya. Ngubah tangan dua dinya. Leumpang deui. Leumpang ka abi do mangi cai seutik. Usapkeun sirahna. Menang, tapi kawetan mah jieutan. Aju mah sampean. Menang dina wudu mah kitu teh menang. Nya. Menang asal dalam catatan ulah kagaring teh. Ai salat mah teu bisa. Ayeuna cenah Fatihah, engke ditu ruku teu bisa salatnya. Nah,
tak salat mah kudu nyambung disebut teh rukun ai salat mah ai wudu mah naon fardu kitu nya atas fardu wudu kahijina al awalu ay kahijina eta niatu niat. Naon sabab ay dawuh Kanjeng Rasul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Pastina jadina sahna wudu ku niat. Awas nah hatiana ulah salah kaprah. Kalau balik hatiana teh ibadah mah tergantung niatna. Salah. Tapi kumaha tuh? Sahna ibadah, jadina amal, pastina amal ku niat atau make niat. Wudu sah make niat. Salat sah make niat. Kitu lain hatina ibadah kumaha, amalna kumaha, niatna sanes. Tapi pasti teh make niat kitu nya. Naon tuh niat teh? Niat teh nyaeta qasdu syai'i muqtaronan bipilihi migawe hiji perkara bari diparengan jeung prakna bigawe jeung heugna gitulah. Lamun teh mah kieu urang niat wudu tah cai pas kana wajah niat di dinya tempatna dina hate letah urang mah mung sekedar nulungan unggul. Jadi ulah jin pokok nawaitul wudu'a li rabbil alamin paling cai banyurkeun ku mulut niat teh teu sah da tempatna mah dina hate kada hate nu waletagna. Wajah mah aya niat dina mulut mah nulungan unggul kade nya. Jadi niat mah ngamaksud jeung prakna. Lamun ngamaksud tapi engke eta balik niat tapi ngajam kumaha tulus ka Bandung teh isukan geus niat teh teu bisa da isukan mah kata ge nya niat mah kudu jeung jigna ayeuna gitu eta mah ngaranna ngajam nu kitu mah disebutna junjung engke mah nya ai niat mah ayeuna prakna bahkan tiap ibadah kabeh ge niat teh kudu bareng dimimitian. Salat pas usolli pas Allah ngarteg hate. Wudu pas manyukeun cai pertama kana juj wajah niat. Lamun urang manyukeun cai tina ieu ya tina raheula, tina taang tarang. Cara asup niat teh pas geus tepi ka dieu teh kana mulut cai teh. Karek niat teh asup. Berarti wudu teh kaki mulut ka handap. Kalimat cara niatan kudu kumaha deui kitu. Ya. Sadayana zakat niat zakat bae jeung mikeuna. Haji pas niat jeung ihramna. Kecuali puasa mah eta mah khusus puasa itu jeung prakna puasa naning teh nah geuning kusabab puasa mah hese ngabedakeun iraha datangna pajar teh iraha subuh teh iraha hese tah khusus puasa mah penting niatna. Jadi aya nyebu ulama mah dina khusus puasa mah ngajam dina tempat niat gitu nya. Puasa mah ngajam tempatnya penting niat mana teh tas taraweh sok bereng geuning berjamaah niat. Lamun teu taraweh mah poho tara niat tah da teu taraweh teh tak di taraweh di berjamaahkeun niatnya. Tah nomor kahiji dina naon fardu wudu teh nyaeta niat kade sakali deui niat teh bari ngamimitian ngumbah rarai. Jadi cai pas dibanyurkeun kana wajah atau pas ku tangan di kitu ke kana wajah di pas pecai ka dieu hate ngarteg niat. Memehna mah ku mulut mah ngulungan unggul ulangi kade. Salah kaprah karunya bisi alasanan botol ibadah kumaha wuduna salah, niatna salah bisi salah kitu. Dan nangtukeun sahna pagawean amal ibadah teh niat teh kudu bener. Nya, ya pas selesai ka dieu nawaitul wudu'a pada hate teh gitu. Tapi itu cukup kudu nawaitul wudu'a rabbil alamin kudu kitu ngartegeun hate. Qasdu sayin ngamaksud wudu gitulah. Niat wudu bersihkeun hadas leutik kitu urang teh. Kudu nawaitul wudu'a rabbil alamin gitu.
Kuwi lagi nang ngahulung, nawaitu doa bi rabbil asri wa ta'ala Allahu akbar. Allahu akbar sekala ngaco ka itu nya. Jadi ngarteg dina hatena ngarteg, ngamimitan cai kana wajah eta teh ngamimitan niat. Kitu nya. Nomor kedua ghuslul wajhi ngumbah beungeut. Beungeut ku dikumbah, tah beungeut teh kieu ti luhur tempat jadina. Rambut ti handap angkeut atau gado di pinggir pentil cepil tapi karena pentil cepil tah ieu teh area wajah sakieu area wajah ieu kudu dikumbah teh nya dikumbah termasuk ya salat lain orang teh tah nya masih paling tah dikumbah teh ieu maka deh anu kudu diemutkeun kalimatna ghuslul wajhi ngumbah beungeut ngumbah rarai ghuslun kalimatna ghuslun naon? Ghuslun teh hatosna berjalana cai ku sifat cai. Kumaha sifat cai? Sifat cai teh ngalir ti luhur ka handap sifat cai gitu. Cai mah ngalir ti luhur ka handap sifat cai. Aya kamu ti halap luhur make sanjo, da teu make sifat dibetot sama ku strul. Nya asli sifat cai mah ti luhur ka handap. Atuh ngubah wajah ge kudu kitu. Banyu terus keun cai saleumpang ku sorangan. Kahalap seleumpang kali kesoranganna ulah kieu bajut kami digosok-gosok kudang teh tah baseuna teh kudu digosok-gosok teu sah apa lain goslu tapi dalku mah gosok-gosok jadi kayak aya goslu ngubah aya dalku gosok aya mashu ngusap nya mun maksud kurang naon goslu ngubah keun cai saleumpang soranganna tah supaya cai babali leumpang kesorangan supaya cai teh ana gampang leumpangna maka awal sunnah basuhan heula memang ieu teh memang mulai wudu teh basuhan lah baju heula tah geus basuh sarena ke cai bali leumpang we lamun garing kana mah sok hese leumpang ning nya sok kaliwatna tah boleh dibantuan kurang nyanak cai gayung teh bantuan kurang ka dieu ulah gosok ulahkeun leumpang cai leumpang kitu ku sakumbahan can sampurna nyanak kumbahan kadua kumbahan katilu can kabeh terus ku pada kumbahan we can sampurna mah ya, memang sunat 3 kali tapi ketika sekali tos cukup wajah tos lakubah entos ya tosna lantisna wajah teh ku leumpangna cai ku sorangan di kieu bajikeun set kitu mah meuta gayung teh kitu gaul geus leumpang ku sorangan lamun ayeuna aya nu kali garing teh kaliwat sok tuturkeun kurang tuturkeun tangan kitu ulah digosok-gosok ade nya lamun memehna sok gosok memehna sieu basuh heula can wudu temen can heuh banjurkeun mah bali leumpang cai tah teh naon kitu mah nya eta bedana goslu ngumbah dalku ngosok mashu musal bedanya beda kalimatna kayak gitu ya nya kade nu kudu dikumaha teh ti tempat jadi rambut tempatna sanes jadi rambut sanes tapi tempatna maksudnya bisi aja mah nu botak profesor kok tukangnya profesor botakna di dia jadi rambutnya, atau dia yang mana? Henteu, di tempat yang biasa galip di dia, ya, galip di dia. Dia tapi kali dia, jadi kali sok kumaha teh kali hanya kumaha urut gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.